Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun simkuring pun Erna Erviliana Rulita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan bahasa Sunda UPI. Dosen sinareng guru pangampu simkuring nyaeta Profesor Dr. Dedi Koswara MKum sinareng Bapak Dadang Nurjaman SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sadar apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kawitan UKM. Saya satu acan diajar, urang ngadua di kawitan. Rengse uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu diabsen heula. Akbar, Lengkap. Tracy, Sareng Ayu, Dongkap. Baci 2 jalmi nu teu dongkapnya Maria sakit Miranda izin. Tata acara pada materi Bu Ibu ditaros heula. Minggu kamari urang tos diajar naon? Bahasa tradisi Sunda. Eta teh kampung Naga teh yang merupakan salah satu kampung adat atau napi kampung anu memang masih page atau masih erat memegang tali tradisi. Nah, ayeuna teh teu jauh beda. Ibu materi nu katilu nyaeta aksara Sunda. Nah, ayeuna bagi pelajaran ayeuna ibu nyadak dina sisilir. Kalimat kieu, sing getong minum jajamu, nuguna muatkeun urang. Sing getong neangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Sareng atuh. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Ditenan dina laguna, hafalkeun haluangna, sing betes kalimahna. Resep temen ngawi lagu Sunda. Nah, selanjutnya masalah ulang teras deui karena pengajaran dinten ayeuna. Aya kompetensi dasar antara PKD
belanjir nyata sih dan uca anu camat ya nulis nakal di buku contoh jangan gini harus nempel ya Vina di mana? Vina di mana? Aina coba buka bacaan kedua masih ada di AKPD. Ayah tulis pecat. Sabaraha pecat. Ku ibu ayeuna di gameskeun. Kelompok saha anu bisa nulis 10 pecat dina waktu 5 menit eta nu menang. Sok mulai. Udah mau. Masih ada sisa 1 menit. Nah ini kamu crazy. Oh ini juga. Buat tilu. Tadi selesai. Kamu segini. Salat diri. Baruan. Diri kamu bener. Nah, sadena saya di ngirim. Cobi cek deui ka dieu, urang analisis sasarangan. Kelompok hiji mana? Sok tadi seorang perwakilanna. Berdiri. Yang pertama itu nomor 1 tulisannya ba sama pa dibaca bapak. Langsung baca non. Oh, 2 ayah. Nah, itu balaka. Hah? Balaka. Iya non. Itu kalapa. Angkanya aja yang salah. Angkana salah nulis. Oh iya, saya kalau tulis tulisannya kalapa. Iya. Yang nomor 7 itu tulisannya nagara. Negara atas semua cari tekan dulu. Tadi di kelompoknya ayah kesalahan lawan. Hiji ayah bapak, nuka 2 ayah, nuka 3 saha, nuka 4 kamana, nuka 5 kalapak, jeung nuka 6 nagara. Benar tuh cara nulisnya kelompok 4? Enggak, balakannya dilewat. Iya.